Kakarage naik karena salah saji batu Mang Hakim pok cumarita. Situasi kondisi dihanap aya mobil euy. Cek Mang Hakim harita bejeng luha lohok turuta manehna ge mere tanghara kanu dihanap. Nu bandares ya. Jika mobil nu basa rumah sakit ya. Aduh, menurut tadi nungguan. Mang Acep turta buru-buru nuturkeun ka Mang Hakim jeung tarekel naik kana batu. Si jelema kamari nu disekap ku urang eta geus bijil ditulungan jigana. Tapi tuh si Deni ya. Gak ada. Deni gak ada Cep tuh. Haji, Mirda, pamajikanana nu ku urang disekap teh di imah. Si jelema nu kamari eta. Kira-kira ka untuk ka mana Kim? Ka untuk gampang ieu mah. Yang nu penting mah duitna we lah. Geus menang duit orang kabur we Kim. Itu harapan Cep, tenang. Kita itu mempunyai strategi Cep. Cek Mang Hakim bari geek di uktal hulan batu gigiran Mang Acep. Paningali urang diputerkeun ti kenca ka katuhu ti katuhu ka kenca. Turta sakencaeun urang pasti naoge eta jalan anu kahana. Pamikir urang dina waktu harita. Engke mun Bumirda jeung Pak Haji teh tangtuna datang teu belah kencaeun urang. Kadenge jelas pisan Mang Acep ngagerewek kanu dihanap. Woi. Haji. Mirda. Ya aing. Mirda. Ya aing. Lamun sia bener butuh sianggara, gubuk duit 50 juta ka desa sabeurkeun aing. Cek Mang Acep beuki tadi kadengena ku urang. Ku kabeneran pisan urang ngalieu ka belah katuhu pabah dinya. Tetela geuninganan jelas katingali Pak Haji Bumirda nu keur dihanap, ringkangna Bumirda jeung Pak Haji Hamid katingali ku urang. Urang ningali Mang Acep jeung Mang Hakim anu keur jarongjon di luhur, turut manehna duaan keur antep ningali Pak Haji Hamid jeung Bumirda anu dihandap. Di dinya urang ngengserot ka luhur meuntasan gawir. Geus aya cicing urangna bibir gawir curelat celeng. Buru-buru urang deukeutan ka si Uten turut curug urang diantelkeun kana bibir. Sangkan si Uten surti jeung sangkan si Uten teu nyarita. Si Uten tuluy mulan ningali ka urang, berjeng ungut-ungutan ningali curug diantelkeun kana bibir. Buru-buru di dinya urang kabogaan kesepetan pikeun muka tamang si Uten anu keur meulit kana awakna. Urang keur muka tali si Uten kadenge sora kubrag. Ngagubrag gigireun urang buru-buru mundur atuh ngajorelat ka tukang. Tur cicing hanapeun batu satukangeun kai anu dipake nyangcang si Uten. Urang ngelok di dinya tur tanitenan naon anu kajadian. Tetela geuninganan anu katingali ku urang teh Mang Hakim anu turun ti luhur kahanap. Urang cicing ngahep-hep haneueul ka cida. Si Uten talina can kauculkeun kabehanana karek dipurak hungkul ku urang. Urang nu nyebut tukangeun batu kahalangan ku rajegna kai anu gede satukangeun si Uten. Ditilik disidik-sidik ditingali ku urang wajeng lok-lokan harita urang degetungtung batu. Tetela geuninganan Mang Hakim teu ningalieun aya urang di eta petempatan. Sajroning kitu Mang Hakim pok deui cumarita ka Mang Acep bari geek luhureun batu gigireun pisan si Uten. Cep. Naon Kim? Ieu ku Hakim di singareupan. Lamun teh mah duitna eueuh atawa manehna bertindak, Acep alungkeun eta batu anu dua. Jadi Acep bagian ngalungkeun batu ti luhur. Ngarti teu Cep? Oh siap atuh kitu mah. Jadi eta Hakim di ngarepan di dieu sorangan. Hakim di dieu sorangan. Hakim Jong-un Cep. Cek Mang Hakim balaga pisan jeung telenges katingalina. Tayona Mang Acep anu keur di luhur jigana manehna geus tatan-tatan tur teu siap-siap mawa batu tapi kuring teu ningali Mang Acep mawa batu jeung hanteuna. Kadenge deui Mang Hakim pok deui cumarita ka Mang Acep. Cep, eta batu kira-kirana aya malah kiloan? Leuwih sakilo ieu mah atuh beratna. Sabaraha hiji eta nu diangkat kamari ka luhur Cep? Aya 4. Alus.
Cep nah atuh Akim lah siapa dibawel-bawel ting tinggal lihat posisi si Mirda geus naik atau wacan geus teu katingali ku urang eta dina lamping. Oh siap-siap Cep cek Mang Akim harita bari ngaragamang nyokot arit anu ngagurilap tur tak seukeut tayuhna mah eta arit teh. Keur kitu Mang Acep pok cumarita ti luhur. Kim, tas deket Kim. Ana geus naik ka luhur Kim, eta geus di luhur. Siap Cep, maneh nyekelan batu nu gede Cep. Mun teu pikeun katemikeun duitna atawa manehna bertindak alungkeun ku maneh batu kana sirahna. Cek Mang Akim tuluy cengkat harita ngagurilapkeun eta arit anu sakitu seukeutna. Mun urang bisa nawar dek mere duit teu mere duit mun bisa pateni kabehanana. Tenang Cep, eta mah urusan Akim Jong-un. Mang Akim bernyeklan arit turut eta arit digurilapkeun menikeun ka herang kacida katingalina. Tekung sililati harita serog atuh nya pisan katingali ku urang. Bu Mirda jeung Pak Haji Hamid geus anjog ka eta tempat. Mirda, Haji, welcome to malaikat maut. Mang Akim bari ngabar-ngabar arit nu buburilakan tur tah herang jeung seukeut katingalina. Welcome to neraka kematian. Haji Mirda poe ayeuna Akim kurang ajar sia cek Bu Mirda ujug-ujug nyarekan ka Mang Akim tur ta Bu Mirda ngaleret ka si Uten alias si Anggara jawab retak we atuh Bu Mirda teh nyampeurkeun dek kagabruk si Uten. Keur kitu dihalangan ku Mang Akim tur ta arit dikaitkeun kana beheungna si Uten. Bu Mirda nu keur lumpat jug ngaraneg atuh. Kurang ajar sia maneh Akim. Saupamina ibu majeng deui salengkah. Astagfirullahaladzim. Tahan. Anggara, iya mama. Anggara, iya mama. Anggara. Kurang ajar si Hakim. Bu Mirda teu kawawa ku rasanya. Teu tega jeung teu wasa urang ningalina. Indung jeung anak nu mengolas tahun teu panggih. Ayeuna panggih dirungrung ku rasa tunggara nu teu aya hinggana. Anggara, iya mama, cu. Anggara.